mumbagta eta abu anu diawurkeun. Wa kuntum jeung bukti maraneh kabeh azwajang talata eta pirang-pirang golongan anu tilu. Ashabul maimanati maka anu kahiji nyaeta ashabul maimanah anu kabelah katugu. Ma eta naon ashabul maimanati anu golongan anu belah katugu. Wa ashabul masyamati sareng kaduana golongan anu belah kenca. Ma eta naon ashabul masyamati ari golongan anu belah kenca. Wasabiquna jeung ari anu ti heula kabeh as-sabiquna eta anu ti heula kabeh ka surgana. Ulaika eta ari itu as-sabiquna as-sabiqun al-muqarrabuna eta anu dideketkeun kabeh fi jannatin na'imi dina pirang-pirang surga kanikmatan. Wallahu a'lam bimuradi. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihim naf'an mubarakan lana walidinika walinnasi ajma'in. Para ibu sadayana, para hadirat sadayana, ayat ieu mah masih kena nyambung sareng ayat satajana. Idza waqa'atil waqi'ah, di mana-mana terjadi kiamat maka dina hartos kiamat teh bakal terjadi gitu tah mun dilempengkeun mah gitu. Iraha waktuna laisa li waqatiha kadiba, teu aya anu apal kana waktuna ngan waktuna teu aya anu ngabohongkeun, pasti ayana ngan teu diwartoskeun iraha-irahana. Dalam diwartoskeun malah iman gampang bila ieu kiamat mah gitu. Lah gede bae salat mah bila ieu keneh kiamat mah. Lah ke bae cenah maca Qur'an bila keneh ieu kiamat mah. Mantakan teu diwartoskeun ku Allah ira-irahna kan pedah laisa liwaqatiha kadibah pikeun waktuna teu ngabohongkeun tegas sama pasti terjadina. Adi dina naon kiamat khafidatur rafi'ah, kiamat teh tiasa ngahandapkeun tiasa ngaluhurkeun. Cek urang ngaluhurkeun handapkeun naon? Ngaluhurkeun sareng handapkeun jalmi. Di dunia na bisa wae eta jalmi terendah cek batur mah. Cek batur mah hina, cek batur mah teu boga, cek batur mah jalmi biasa. Pek teh di yaumil qiyamah marafi'ah jadi jalma anu mulia. Aya wae di luhur di naon bisa wae di kiamat mah ke di dunia mah pokona mah tanya si ieu mah pokona mah we kitu lah. Ai ternyata khafidah di yaumil qiyamah manehna jadi jalma anu rendah. Sebab di dunia sareng di akhirat di yaumil qiyamah beda. Ai di dunia mah mungkin wae pan isuddin bil mal. Isud dunia bil mal. Agungna di dunia mah paningali hartana. Ari di dunia mah eta mah cenah jalma boga harta geus pasti we lah. Bakal eta bakal dihormat, bakal diagung-agung, bakal loba anu nyaketan, bakal loba anu ngaku dulur. Kadadak jadi loba dulur kan ai keur boga mah. Benar teh? Sanajan lain dulur ge ngaku dulur pokona mari ku dunia mah. Beda panjang anu teu boga mah ulah wakadeungeun dulur ge teu diaku. Iya, masya Allah, para ibu sadayana. Di dunia mah gitu, anu ditinggali dan serabna teh ku serab nu kitu biasana. Tapi da teu sadayana kan biasana ngumpul. Jalma teh serabna teh lamun teh mah kunaonna, ku hartana, ku jabatanana, ku kabogana. Di akhirat mah anu kitu teh para ibu sadayana. Wa izul akhirati bil a'mal. Agungna di akhirat mah lain ku harta tapi ku amalna. Sanajan di dunia na cenah lemah teu boga
jalma tara diliut-liut acan, tara dipalire-palire acan, tara ditanyakeun-tanyakeun acan, gambaran di dunia. Ternyata manehanana boga amal anu luar biasa. Khafidatur rafi'ah. Di yaumil kiamah manehna bakal leuwih luhur para ibu sadaya. Matakan masana teh nya ulah sok leutik ka hate gitu. Sanajan urang pangaboganang sakieu, pangabisa nang sakieu, komo ditinggali tina harta mah teu aya ulah leutik ka hate, yang penting urang bisa kene sujud. Urang bisa kene ngaji, urang bisa kene ka majelis taklim, urang kene bisa ibadah. Dan tinggal ku Allah manuk itu tah. Kapendak meureun kasenang di dunia, gaduh harapan urang kapendak kasenangkeun di akhir. Kamu lamun dina rumah tangga capek ge paling 70 tahun. Karena salaki anu sabar. Namun bisa sabar seperti Siti Asiyah ganjaranana. Padahal capekna, riweuhna, dibawa susahna ku salaki. Nang 72 tahun, nang 75 tahun, tapi lamun orang bisa sabar di rumah tangga, ibadah nu paling panjang gitu. Senang nate abadal abidin. Idunya boro-boro diajakan jalan-jalan ku salaki. Boro-boro diajakan makan-makan ku salaki. Sampai incu 10 ge can apal we kumaha restoran. Dalam mau dibawa ke restoran kita mau meuli biasa bulan. Gitu kan ya. Atau mendingan beli ke naon teh ya. Eta arek dibawa ke restoran, arek dibawa ke rumah makan, mikirna teh kudu dibulak-balik lah. Hot dibawa sakali dahar saanu ke ieu kumaha ieu, ke ieu kumaha wah teu jadi we akhirna mah. Mendingan dibelikeun minyak cenah stok. Mendingan dibelikeun GGC lauk asin jeung stok kan ieu urang mah. Sumur pertimbanganana teu jadi deui wae. Cek salah kita tuh mangga bae aya ka restoran males bae eta cenah. Nah dia bisa kieu-kieu nama himo jeung sabulanan. Ngahuleung. Teu hafal urang di dunia. Bios paribu sadayana. Restoran di akhirat, rumah makan di akhirat, di surgana Allah leuwih nikmat. Gratis deui. Naon cenah? Gratis teh. Saldaik cenah. Siapkeun we patuanganana hayang sakumaha hayang naon khafidatur rafi'ah. Kantenana tuh aya deui di duniana senang serba aya naon gampang bari dipake ibadah, di akhirat rafi'ah diluhurkeun. Aya deui khafidah duanana di duniana susah, di duniana ngararese, di duniana serba teboga, di duniana malarat bahasa gitunya. Di akhirat lagi, masya Allah. Itu paling rugi mah ya. Anu khafidah nate, khafidah fid dunya, khafidah fil akhirah. Ari urang mah hoyong mah rafi'ah di dunia, rafi'ah di akhirat. Luhur di dunia, luhur di akhirat. Hoyong mah deh, tapi doa urang kan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, abdi hoyong hasanah di dunia. Lain hasanah lain. Abdi hoyong hasanah di dunia. Hasanah di dunia teh senang di dunia. Jadi lamun urang keur ngedul-ngedul teh ngadoa minimal Rabbana atina fid dunya hasanah dilepaskeun. Sebab da pokokna tina doa urang ya. Doa nak tina pokok urang kesimpulanana tina doa urang anu ngarebet anu 12 naon anu 15 menit ya. Hayang panjang umur, hayang anak soleh, hayang gampang usaha, hayang jembar rizki, hayang husnul khotimah, hayang hayang artos lah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kesimpulanana hoyong naon husnul khotimah, hayang gampang di alam mahsyar, hoyong gampang dina siratal mustaqim, hoyong gampang dina hisaban, hoyong lebet ka surga, wa fil akhirati hasanah. Jadi kesimpulan doa urang nu ti awal teh urang mah salah disebutkeun intina mah eta dina doa saku jagat. Andakan keur ngedul-ngedul teh mah ulah ninggalkeun ka robana atuh eta. Eta mah lamun Rabbana atina fid dunya hasanah, rafi'ah di dunia, rafi'ah fil akhirah. Aya deui tadi teh hafizatur rafi'ah. Hafidzah
naon namina teh di dunia hina di dunia nama teboga di dunia nama tapi rafi'ah fil akhirah aya deui rafi'ah fid dunia khafidhah fil akhirah senang di dunia tapi di akhirat susah. Nah, jadi para ibu sadayana akhirat mata waqa'atil waqi'ah terjadilah kiamat mah khafidatur rafi'ah nu lugur bisa jadi dihandap nu handap bisa jadi dilugur eta ningalina lain naonna tapi ningali kumaha amal-amalanana maka pikeun urang malah ulah liren tina ibadah capek kumaha ge ulah sampai ninggalkeun ibadah ya sakiat nawe urang ibadah tiasa urang bari tatih-tatih tiasa bari tatih urang bari naon lamina teh nya bari calik tiasa bari calik anu bari bobo-boboan urang daripada bobo-boboan urang kenaon teh pengantas we dan ngalamun teu puguh atuh meureun bari pengantas we sanajan gampang ngepuk na oge gitu gampang naonna pengantas we lumayan gitu lumayan daripada orang sama sekali teu naon gitu kumaha can ada urang mah bari naon namanya teh bari anu bios amal mah sadayana ge tiasa Qadzukurullah qiyama wa qu'udan wa ala jirbi gitu ya bari tatih bari calik bari nyahijir los yang penting sadayana tiasa dianggir zikir eling Allah Subhanahu wa taala dinatos teh kitu tah lain berarti urang kudu calik wae kieu salaki teh diurusan riweuh anak teh diurusan rumah tangga non parabotan rompong alalotor umbahan piring numpuk sesegeun numpuk ka mana ieu kieu kunaon naon dina hartos nalika urang eling teh lain urang kudu eling kudu kitu wae eling teh setiap keur urang nyapu bari eling bisa gitu keur urang naon namanya teh yeuseu bari eling urang keur ngurusan anak bari eling urang keur naon masak bari eling komalah karaoskeun neng pan ibu-ibu malin bodo lamun urang kudu namatkeun wiridan meureun sampai ka beurang moal beres-beres anak kumaha sakola anak kumaha isalaki kumaha ieu gogoro cak digoreng gambar gitu kan maka urang mah pikeun urang gaduh naon namanya teh cenah sorbun neng la haula wala quwata 100 shalawat 100 salin istighfar 100 atuh bari muka gordeng bari sasapu bari naon nyuci piring ieu mata teu liren urang gaduh amalan hayang maca dawam waqiah da cenah kitunya kamari oge cenah waqiah teh cenah mata kajebankeun rezeki hoyong naon cenah tabarok atuh urang bari hafal mah anglepatna sasapu beres waqiah beres sasapu beres tabarok beres itu kada ibu sadayana istri mah kudu pinter-pinter bari duanana nilai ibadah teh duanana ibadah urang ibadah kunaon macana atuh kudu amalna oge eta teh urang teh ibadah istri mah leuwih hebat lah pokona luar biasa kumaha cenah lamun saur haji ini tadi cenah kumaha cenah lamun bari nonton TV bari teu mangantos we atuh sae kan anu jadi masalah nu eleh TV-na apa tasbihna gitu ya tasbihna kok eleh teu biasana da tasbihna nu cicing ieu tasbihna mah cicing ieu teu maju-maju tapi alus lumayan bae daripada sama sekali cenah nyempongan tah bari ningali dangdutan teh bari kieu terus wae hebat tah begitu masyaallah luar biasa Ida rujatil ardu raja. Sana teruskan. Kiamat teh di mana-mana digoncangkeun bumi kalawan digoncangkeun sabenerna. Goncang teh sekadar goncang biasa siga lini ayeuna, siga gempa ayeuna malamun aya gempa karak hiji urat unggul. Karak hiji urat eta teh. Aya hiji urat bumi anu ditarik ku Allah karak hiji eta teh. Bari pan sakalina gempa ge panumpatna mah luar biasa. Pagela mah pada orangnya aya lini unggul masalah ini. Lini da elo keluar tos deui bebat we. Ari ayeuna mah mobil lagi lagi gempa
aku entos, beberang gas bae langsung. Ayo bahasana ge pantos luar biasa. Eta gempa nu kitu anu karos urang sok giang-gieu. Karak hiji wungkul urat bumi teh di toel ku Allah. Kieu mah lain hiji sadayana atuh benjlongna teh. Wajar cenah lamun terjadi kiamat ku benjlongna pan. Jalmi seperti anu mararabok. Mun aya budak boro-boro ning cenah kolot cacak budak alit langsung huisan. Ubah kating kaget-kagetna. Namun budak cenah arek nenan, budak na ka mana? Nu nenan oge ka mana? Terus gitu cenah naon namina teh nya tos emut we, emut ka sasana. Ubah kating genjelong. Diteruskan deui wa busatil jibalu bassa. Dihancurkeun pirang-pirang gunung kalawan hancur sabenerna. Terus kakanat haba'am mumbatsa. Eta gunung teh bakal seperti cenah abu anu diaurkeun. Arek teh genjelong kumaha atuh alam dunia, gunung nage halaliber. Gunung nage cenah dihancurkeun bahkan eta gunung bakanat haba'am mumbatsa seperti cenah abu anu diaurkeun. Lamun abu kena naon? Kena angin. Geber eta teh gunung eta. Jadi anu pabaliwut di luhureun urang teh gunung eta. Dina aya sana siapa gitu nya? Naon cenah? Kal farasil mabghur. Dina Korea apanya? Seperti cenah kapas anu dinaon anu ditiup. Kapas ditiup. Ayeuna cenah nyebatkeun haba membangkot tadi dia teh cenah seperti cenah daunan anu garing anu katiup angin. Atuh eta gunung teh seperti kitu. Atuh mah teh genjlongna atuh. Seperti mararabok lain mabok deui kolang kaleng maut pada hari takeh. Masya Allah. Nah eta kiamat. Nalika kiamat, maka pikeun urang mah ya tepir urang mah. Saur teh pan tahun anu teh minggon kamarina teh nya. Nalika urang hayang panjang yuswa ge ulah nu ka kiamat lah. Sebab da kiamat teh jalmi anu ngalaman kiamat teh jalmi nu panggoreng-gorengna. Sebab cocobana teh luar biasa ya. Terutama pan genjelong kitu teh Masya Allah nya. Terus dina nalika terjadi kiamat wa kuntum azwajan talatah. Kin nalika jami tos beres kiamat mah dihudangkeun deui ku Allah kin di yaumil kiamah maka wa kuntum azwajan talatah maneh teh bakal kabagi cenah 3 golongan. 3 golongan. Mana 3 golongan? Hiji, ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Hiji golongan nyata anu aya di belah katuhu, golongan katuhu. Wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah. Kadua golongan teh anu aya di belah kenca. Katiluna wasabiquna sabiqun nyata sabiqun. Jeung Rasul kiamat kieu cenah para ibu sadayana. Yang qasimul khalaik annasu yaumil qiyamati ila salatati asnaf. Jalmi mungkin di yaumil qiyamah bakal kabagi 3 golongan. Hiji, kaumun an yaminil arsy, cicingna di belah katuhun arasy. Eta kaum alladzina kharaju min syaqi adamal aiman. Eta anu kaluar di belah katuhun Nabi Adam. Terus wayatuna kutubahum bi aimanihim wa yukhadu bidatal yamin. Nampi kana kitab nage cenah ke belah katuhu. Terus mana deui wa qaumun an shimalil arsi. Sabelah deui mah hiji deui mah ayana di belah kencaeun aras. Anu kaluarna teh cenah ti belah kencaeun Nabi Adam. Pan urang dina nalika nuju Isra Mi'raj teh pan tos wartoskeun nya. Langit pertama teh Kanjeng Rasul nuju Isra Mi'raj pan pendak jeung Nabi Adam. Eta dipangkeun Nabi Adam suur makhluk anu luar biasa seurna moal tiasa kaetang miliaranana. Tapi Nabi Adam pami ningali ka belah katuhu pan seuri, ningali ka belah kenca ceurik.
ditalos eta Nabi Adam teh di pangkerenana teh saha saur malaikat Jibril di pangkeran Nabi Adam teh eta teh putra-putra Nabi Adam Bani Adam dugi ka ayeuna urang teh mah urang manusia turunan Nabi Adam terus cenah urang lamun ningali ka belah katuhu seuri lamun ka belah kenca ceurik lamun ka belah katuhu di mana-mana aya ruh anu pupus ras kitu teh eta pisaeun maka ayana di belah katubuh Nabi Adam seuri tingalina bingangeun tapi lamun teh mah aya naon jami pupus ruhna ternyata goreng maka bakal beta teh kapalih kenca maka Nabi Adam ceurik ku pedang seliheun ningali turunanana anu lebet ka belah kenca tah ieu ge kitu yaumil kiamah bakal kitu deui anu belah katubuh Nabi Adam kapungkur di langit anu kahiji mungkin di yaumil kiamah bakal aya teh di belah katubuhan aras bring nampi kana kitab nage ku palih katubuh anu dipalih kenca bakal di yaumil kiamah ge dipalih kencaeun aras nampi kana kitab nage cenah ku palih kenca nan aya nu mana wasabiquna sabiqun katilu mah cenah eta mah cenah ayana teh baina yadaihi azza wa jalla nyata payunan Allah subhanahu wa ta'ala wa wal akhas ieu mah leuwih khusus pangpayuna kumaha saha eta teh wa azza wa aqrabu min ashabil yamin leuwih alus daripada cenah anu golongan anu belah katubuh saha ar-rusul para rasul wal anbiya para nabi wasiddiqun jami-jami anu balalenar wasyuhada jami-jami anu maot syahid ta ieu mah cenah parebu sadayana benten deui ieu mah cek urang teh mah anu amalna teh luar biasa anu tos moal katulungan lamun salat duhur jam 12 jam 10 geus aya di masjid diuk hari urang nah gitu urang mah daek salatnya gitu beda karena urang makan beda hayya ala salat termasak eureun tina masakna apa diteruskeun teruskeun urang mah hayya ala salat beneran tengah-tengah ngabaso eureun tina ngabasona salat heula apa diteruskeun apa gitu tah gitu. Oh, berapa jauh kene batur mah ya anu as-sabiqun mah ulah waka keur ngabaso ulah waka keur masak cacak geus tingali we jam wah ieu geus jam 11 basana masak mah kudu eureun heula tina masak jam 11 pada mun cek urang pamidok kene atuh eta mah eureun heula persiapan bade menghadap ka Allah menghadapi duhur namun asar jam 3 jam 2 tos persiapan bade menghadap ke Allah bade salat asar namun jam 6 maghrib jam 5 tos persiapan bade menghadap ke Allah bade salat maghrib urang apa tah jam 5 keneh ieu atuh wajar rada ai urang mah pan kieu jami-jami anu as-sabiqun mah pan urang mah kieu mun aya jami kami nyokot duit dina kantongnya 10.000 cek urang aya nu nyuhun kayaknya biasa meureun biasana lamun kitu besting meureunnya segala teuing nyokot duitnya 10.000 dina kantong tos teuing 10.000 coba lamun gambaran aya artos sakitu-kituna kami mayar SPP 3 bulannya jeung meser bea sakitu-kituna jeung meser naon namanya teh mamun sakitu-kituna teh dicangak sadayana ngambek moal urang marah moal urang jami-jami as-sabiqun mah moal kudu marah marga wari ge neng tadi pangawasan neng Kanjeng Rasul tos naon Kanjeng Rasul cantuang tos bara dinten can 2 dinten antara 3 dinten teh mendakan korma hiji ieu patuangan tos diganjel kunaon ku batu namanya bade dihuapkeun teh assalamualaikum aya musafir Rasul tulungan ya kami nyonten tuangan can tuang di kamari cek Rasul teh naon aya korma unggul ieu wios Rasul lumayan teh jeung ganjel da dipasihkeun ku Rasul
Mun urang kitu moal. Padahal posisina Rasul oge eta teh bade nuang eta teh tos apa bari tos diganjel. Padahal mah moje gampang batur aing heula. Aing ge lapar. Urang boro-boro korma hiji cacak bukan tilu ge ya roti. Aduh, cukup ya tilu ngaganjel. Atuh yo. Kan urang kitu. As-sabiquna eta pada menang Rasul gitu teh para sahabat, para waliullah nuturkeun kana seperti kitu wajar pami di yaumil kiamana as-sabiquna as-sabiqun. Masyaallah. Urang mah tulah rada tebih kenehnya anu kitu mah minimal urang mah sugana kalebet ashabul maimanati mah ashabul maimanah eta heula itu. Eta heula gitu. Mudahna gitu. Dari jami-jami anu sidikun ya. Ai sidikun teh jami-jami anu leres-leres gitu. Nanti moal wakat nuang karena hiji perkara lamun can dibuktikeun halalna. Gitu. Asin Abu Bakar Siddiq hiji waktos di pasihan apel pasihan tuangnya kami telepat mah buah we lah apel teh dituang we pas dituang terus disagegel ditaruh aya di mana cara Abu Bakar teh ngulung keluarkeun deui nyebutkeun ongkekeun teh can pubuh halalna orang pernah jadi keprak batur ya orang ngajak ngeprak gitu kan mentaya bari euy jelema teh ya gitu orang ngomong gitu nya tapi lamun mulut mampir raga sorangan ayo tos didokeun mah itu teu kunaon naon itu serag-rag mah gitu pandaten-benten jami mah aya jami pan sanajan tos serag gitu meunang di alat batur aya teu kitu aya maka urang sanajan tos serag di ari jami kitu mah teu kenging tetep bae kudu nyuwunkeun sanajan tos serag-rag siga Haji Ardi nu rag-rag gitu Kapung Berdaning kantos tadi waliullah teh saya teh waliullah eta teh anu eta teh ternyata anu eta teh sape guruna Imam Syafi'i eta teh horeng teh anu anjeunna nuju dicai cenah di walungan tiba-tiba mendak apel aya tos kitu di imam aya tos di imam teh beres anjeunna ngemun ieu apel di mana nya gitu di mana nya euy aing cilaka ieu teh puguh pada urang mah nya ngahaja urang ayo kunaon cek panhanana cilaka ayeuna sebab naon ngadahar anu lain can puguh halalna dipapai sugan ieu di mana ieu pasti lagi aya ieu anu eta tut mapai-mapai walungan ternyata aya lah kebun apel oh ieu sugan ieu apel ieu teh ti dieu ieu datang pan kadinya ka gaduhna cek anu gaduhna teh abdi nyunkeun halalna abdi keur tadi ibab di dieu pek aya apel ku abdi ka kadi imam we cek anu bogana kami moal kudu ngahalalkeun kana apel di dahar ku anjeun kecuali anjeun kudu gawe heula di dieu sataun bari moal dibayar ku kami sarupa teh hektaran gara-gara ngomong apel hiji urang mah mojo cek urang teh nya sok lamun daek sataun gawe di dieu ku kami dibayar ku kami dihalalkeun atuh da ieu tidak belang we jadi naon namina teh urusan tanggal apel dina di sagala rupina sataun tanpa dibayar beres sataun para ibu sadayana cek eta jami alhamdulillah cek Imam Syafi'i teh tos beres ya abdi hoyong dihalalkeun nya ku anjeun cek eta jami acan ku kami moal waka dihalalkeun naon deui pan kami cenah syaratna kudu gawe sataun bari teu dibayar abdi tos ngalakonana bari eta keur gawe sataun can pernah nuang apel hiji-hiji acan teu beranian dina sataun eta teh sok cenah asal cenah kawin heula jeung anak kami lamun kawin jeung anak kami cenah ku kami bakal dihalalkeun tapi anjeun kudu apal anak kami mah hiji buta kaduana torek katiluna cenah teu boga leungeun kaopatna teu boga suku coba bayangkeun ai kumaha ieu teu kabayang kudu kawin ka awewe anu buta anu torek anu teu boga leungeun anu teu boga suku
lamun mana yang hayang dihalalkan ku kami. Tadi daek cenah ngawin anak kami geus. Sebab anak kami yang ketiba geula ku kami teu dikawinkeun wae. Tapi lamun daek maneh sok dialkeun moal. Dipikir-pikir deui. Aing lah ayeuna gara-gara hiji apel wungkul aing cilakana dugi ka akhirat. Di bang nu kieu lah. Terus teh atuh pamajikan. Kabayang teh kan bener kudu ngurusan pamajikan anu buta anu kitu kan. Kumaha ya? Siap dah. Nya atuh mangga. Asal anjeun janji bahwa lamun kami geus kawin kami bakalan dihalalkeun nya. Kawin halalkeun ku kami. Daroe nikah. Dan nikah. Ayeuna bari geus bingung kumaha pamajikan teu boga leungeun teu boga suku bari buta bari toreng. Terus kabayang meureunang gitu meureunang. Teu wala kayana. Terus pada ika pugerman emang kami akan kan tara ditinggalikeun di naon kaluarga. Mana pamajikan tuh pamajikan anjeun tos aya di kamar geura teu pangan. Ari kunaon pas sebut ka kamar dina lebet lambung aya hiji awe gulis teh. Gulis. Atuh bisa ningali ngupi pananganna aya sabarana ai pake ih salah kamar keluar deui manehna. Pak, imam di lepat kamar beneran. Jadi lepat mah geulis ieu teh. Mana majikan kami eta di jero. Henteu ieu mah, ai sok kuat ai leungeunan. Di jero cenah gitu. Geuningan ku aneh, ku geulis bari sagala naon teh maksudna teh ieu. Cek apana? Ya kami matakan nyebutkeun cenah anjeun teu boga naon anak kami teu boga leungeun, teu boga suku, teu boga naon buta bari torek. Ya anak kami teh can pernah dilengkahkeun sukuna kana doraka. Can pernah pananganna dicabakeun kana doraka. Bahkan cenah matana can pernah ditinggalikeun kana doraka, cepilna can pernah dikupingkeun kana doraka. Terjadi ieu teh. Kami heman ieu anak kami teh ulah sampai kawin ka sembarangan jalmi. Pek teh panggih jeung anjeun anu gara-gara hiji apel anjeun berani ngurusan kebun kami selama 1 tahun bari tanpa digaji. Berarti anjeun teh lain bisa manea. Tujuh manea mah cibarang begitu gitu. Anjeun teh jalmi hebat gitu. Ditinggalikeun ku kami selama anjeun eta ngurus kebun bener, can pernah berani ngadahar sahiji-hiji acan. Berarti anjeun tah kami ge oh meureun ieu ya dijodohkeun anak kami teh da ku kami kudu dikawinkeun ka jalmi anu leres. Nah, maka ka eta anak kami teh serba sampurna bahkan gelisna dan gelis gogir hungkul tapi gelis naon batinna. Tah eta paling usahana. Para wali eta teh cenah guruna Imam Syafi'i. Tah para wali mah semacam nu kitu ge barang anu teu pira ge moal waka kudu dituang dileukeut kecuali tos yakin halal. Wajar lamun teh mah as-sabiqunas sabiqun. Ari urang atuh rada urang wah ye. Angger we daun singkong mah batur ge di alasan bae urang mah. Gitu ya wajar lah. Maka kumaha cenah eta sabiqunas sabiqun ulaikal muqarrabun. Ta'as sabiqunas sabiqun mah jami-jami anu langsung caket ka Allah Subhanahu wa taala. Eta mah moal kudu nampi buku catatan amal. Moal kudu nampu dihisab, moal kudu ngajambat kana siratal mustaqim, keur ngajambatna oge kana siratal mustaqim cenah basana kal barqil khatib seperti kilat anu nyamber. Sadaya nyepi we 3000 tahun teh sedih bar menit tungkul. Ari kilat bara detik sih nya, pan pamaya kilat set teh gue. Tah eta ge kitu. Ngajambat siratal mustaqim anu 3000 tahun teh set nepi. Nah sebabna fi jannatin na'im. Masya Allah. Atau da saur Kanjeng Rasul ge pan kitu cenah. Al ujrah bi qadril masyaqah. Ari ganjaran teh, ari buruhan teh kumaha capek. Nah, kumaha di dunia na. Hayya 'alas shalah. Ya kalak azan ieu. Ge aya kene. Ya. Ayo tuh ke pengajian, tenang minggu hareup ge aya keneh ieu. Ayo tuh maca Quran, isukan ge aya keneh ieu. Atuh geura tahajud hudang, penting isukan ge aya keneh ieu. Eta teh dina hakikatna mah kumaha urang? Hayu geura ka surga buru. Ih betah keneh dina neraka tah kitu.
Intinya begitu. Jadi mun urang hayang ganjang lebet ka surgana kudu ganjang fastabiqul khairat. Kudu ganjang dina minamal kahadayanana. Keur hese atuh hese deui peleye atuh kayak di akhirat teh. Ada ka surga teh kitu heula. Ada ka surga teh ieu teh peleye ieu teh. Gitu. Jadi tetehnya di itu kumaha amal lah. Tadi dia ge cenah kitu tuh para ibu sadayana. Bahasa lagi cenah sabiqu ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha kardis samai wal ard. Geraga gancangan maraneh kabeh kana kasayan. Sebab cenah dina hakikat nama nalika urang sok gagancangan midamel kasayan, hakikat nama urang keur gagancangan hoyong lebet ka surga. Gitu. Naon margina mir rabbikum wa jannatin kagagancangan ka surga teh arduha kardis samai wal ard anu lebarna seperti lebarna langit jeung bumi. Teu kabayang. Awalna teh kumaha teh? Anu terakhir resot Ar-Rahman aja. Anu terakhir lebet ka surga pembantu teh sabaraha teh? Umur kana 80 genap sabaraha sih? Sama nuna alfi khadimin 80.000 pembantu wa isnatani wa sapuna zaujah kadu istri lagi cenah 72 istri anu belah dina ieu nu terakhir nu tos tutung heula teh nu tos tutung dipengkolkeun ya batur maka katuhui maka kabelok ka ka kiri hayu ka dieu moal kami maka dieu heula pupu kita ka dieu heula kami mah teu bisa ka dieu teh pak kudu mampir heula ka dieu kunaon di eta tah sakapeungan teh gitu eta mah keur teu boga duit kesusah dae tahajud keur boga duit mah tara eta teh keur teu boga duit mah dae eta duha keur boga duit mah tinggalkeun bae eta duha itu kan engkol ka kiri kan engkol kan Allah karimnya masyaallah. Pada penyakit ibadah mah gitu. Hiji sanggeut kami mitianana, kadua sanggeut dawangna. Nu paling hese deui tos biasa urang kami mitian. Nu paling hese deui nuluykeunana. Terus dina tuluy istiqomah. Sanajan 2 rakaat gitu. Istiqomah nu hesena. Tos bisa ngawitan qobliyah, nuluy qobliyahna nu rada hese. Tos bisa ngawitan naon namina teh ngalaksanakeun duha, tuluy duhana anu hese. Emang gitu, al jannatu upat bil makari. Surga mah di bawahna teh di kurilingan teh cenah puteut purun oreang. Namun Allahumma paksakeun mah. Kudu Allahumma paksakeun, Allahumma keureuhkeun. Doana eta jamuna eta. Usahana teh mah mun di tukang jamu aya jamu rajin salat nek pesen da 2 bulan nuhun satahunan nyetok nih madam. Kalau rajin puasa gitu, rajin maca Quran tadi nyetok bukan apa. Teu aya buku eta, aya ge cenah jamu nafsu makan nyalin. Aya ge cenah jamu rapat. Jamu anu gitu. Teu aya mah. Jamu anti miskin aya nya. Jadi jamuna ibadah mah Allahumma paksakeun, Allahumma keureuhkeun. Saya fi jannatin na'im. Tah eta ge cenah surga teh para ibu sadayana anu mampir geula kana neraka ge anu terakhir pembantuna teh cenah 8.000 pembantu. 80.000 pembantu. Desa Cikonang itu 80.000. Iya. Hanya paling ya saudaranya. Sadesa Labuan ge mah ya mah 80.000. Berarti kurang eta. Sadesa Cikonang, sadesa Labuan, sakecamatan benernya. Sakecamatan Labuan teh jaminan teh aya teh 8.000 nu sakecamatan. 80.000.
Jadi lamun 80.000 sakecamatan berarti sakecamatan Labuan teh eta teh berarti jadi pembantu ahli surga anu terakhir. Atuh pan kemah lagi cenah sebenarnya cenah kemah surga teh. Kemah teh saegeum Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang. Eta kemahna ahli surga. Namanya kemahna eta. Namun hayang nyantai atau saya kemah disayogikeun gigireun teh pan danau tina susu, danau tina madu. Bari cenah tatangkalan anu tos ngarumbay dandaunan. Kemah teh cenah saegeum 3 kabupaten. Komodo rompokna. Padahal mari kemah paling ge sagede naon. Ya eta kitu. Kemahna di surga teh cenah 3 kabupaten. Bari tina permata eta teh. Masya Allah. Di mana? Gratis. Gratis. Teu kudu nawur sewa. Teu kudu nawur pembantu, teu kudu ngagaji pembantu. Iraha. Ayo. Iya. Kermayar teh. Urang keur maca Quran, urang keur zikir, urang keur pangaosan, urang keur salat, urang keur puasa, urang keur ibadah ya. Ngalayanan salam higeda ibadah ya. Daya ngurus anak oge ibadah. Pareho sadayana. Eta teh cenah urang eta teh hakikat nama keur nawur sewa surga. Keur nawur naon teh mayar, pikeun mayar pembantu-pembantu di surga. Ayeuna mayarna teh cuma tinggal cek Allah mangga di jannatin ari kahoyong mah terus teh ari kahoyong mah urang kalebet teh cenah as-sabiqunas sabiqun keur teu dugi ka dinya oge mudah-mudahan urang mah kalebetna wa ashabul maimanati ma ashabul eta udah kurang udah ari urang mah hoyongna mah mudahna masabiqun tapi mesti teu ka udah teuing kana kalakah. Maka udahna tuh ashabul maimatimah ashabul maimanah. Mungkin merenung kitu nya anu tos resep kana dunia merenung. Ya. Segala teh aya keneh teh zaman ayeuna tiap dinten parebu sadayana wali abdal teh di alam dunia masih aya keneh 8 teh. Jadi wali abdal teh di alam dunia aya 8. Namun eta wali abdal pupus masih digentos keneh kecuali kiamat. Namun kiamat pupus maka terjadi kiamat. Saha wali abdal teh eta wali abdal teh jami-jami anu ridho kana pamasihan ti Allah, anu tos peduli kana urusan dunia, tapi anu diperdulikeun teh cenah urusan akhir. Seperti mana dibahasakan di urang benernya. Kamu yang mun pasir ya bener nasikan teh ya tuh. Anu tos alim ka penak jeung jami. Anu tos alim tepangi nama tepangi aliman ya tos saun naon cenah tos saun nyarios sareng makhluk sareng jami anu sataun teh cenah paling seet beas teh 3 liter eta ge 3 liter ge kadang seet acan sataun iwati cenah eut unggul eut ge sateguk unggul tapi kiatna luar biasa. Sebenarnya karena orang macam biasa gitu udah pulang pas ashabul maimanah ashabul maimanah. Coba ayat 11 pirang 10. Cakaplah soalnya yang panjang ting. Sullatum minal awwalina wa qalilum minal akhirin ala sururin mawdunatin muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Tapi nyambung. Ayat pertama sana.